naon hartina makhluk, naon hartina jabatan, naon hartina harta, jeung maha sagala-gala mah Gusti Allah bakal nempo kana kaletikan dunia. Hina dunia teh eueuh nanaonan aya kapihelaan ku eueuh engke eueuh deui nanaonan atuh make jeung pusti-pusti ku urang ketika urang geus nempo kana kamahaagungan Gusti Allah geus nempo bakalna kana kahinaan dunia bakal dibikeun ka urang hayang sia emas hayang tek ya Allah ya Rabb coba ieu robah jadi emas jol teh emas tono bener kan iya eta ibadah teh kos kitu tah ieu urang ieu daratang ka dieu teh hayang bisa ibadah maksudna mah hayang bisa ibadah kumaha picenan kemuliaan rasa mulia rasa sugih rasa dan rasa anu koskala itu hi hamba Gusti nu hina ya Allah ya bakal katempo kumaha agungan Gusti ya Allah aja ngadoana ulah sok deukeut pamajikan ulah ngadoa deukeut pamajikan ngedeng nyingkab pan ngadoa mah Ka'bahna di luhur lamun salat Ka'bahna di Mekah geus urang teh kieu tah ngadoaan tah kieu tah kan dikritik wali-wali Allah kok ngadoa teh kieu pan Allah mah da lain di luhur lain di handap dititah mun ngadoa teh kieu ka luhur lain Allah aya di luhur maha mulia maha luhur maha agung isyarahna model kieu mau ngadoa saya bisa ngadoa aja saya kalau sih naon make keprok segala tuh emang tukang huut naon sih eta lamun keur carita syariat ari geus make perjalanan thariqah hakikat tilok henteu geus kieu bae ngan kudu sorangan ulah di hareupeun batur sorangan Gusti Maha uningan rek naon kikieuan eta urusan sorangan ulah ieu mah ari keur lobaan sia mah henteu ieu aing mah geus berhakikat nggak mending dibom Gusti Allah ucapkan ku anjeun Muhammad bejakeun ku anjeun Muhammad Kakijad bin Qais munafik khususna umumna kanu sarupa jeung manehanana khususna ka anjeunna umumna terus datang ka kiamat bejakeun anfiqu hak napakakeun ku anjeun bitaatillah dina nurut ka Allah perang maksudna dina peperangan lawan dalam keayaan sukarela nurut au karhan atau embung tetap mere jang perang nurut teu wal yutaqabbalan wal diterima ya kan wal diterima gitu ya karim kunaon emang nu mantak moal diterima innakum kuntum qauman fasikin lantaran naranjeun kabeh teh termasuk kaum anu kalalafir asak kafir tuh kulantaran di dieu tendek aya jawabanana lain utakombala atuh meureun di dituna teh bermana khobar geus aya khobar mah ngamana-anana beda sami sareng napaqatukum ghairu maqbulatin sawaun kana tawan au karha napaka anjeun mere anjeun teh moal ditarima sanajan nurut anjeun teh sanajan sukarela sanajan ridho secara zahirna atawa memang maneh embung ridho teu ridho daek teu daek sedekahna merena moal diterima khobari
Geus lamun aya bahasa insya di manaan khobar berarti ieu teh ngagunakeun satu kalam lain dina parantina majaz kos kitu ngaranna. Tuh. Asal geus datang ka majaz bae kan kudu aya korenah jeung alaqah. Aju dijieun majaz ka majaz naon kumaha berjalana. Nah, kulantaran di Madinah kalam insya iya yanfiku tapi di mana khobar kalam khobariyah berarti di dieu teh insya'iyah di mana khobariyah tah ngaji teh eta kudu datang ka dinya sebab engke salah ngahartikeunana tuh lain nitah nganapakahan lain ieu mah ngabejaan. Hei para munafikin anjeun mere secara senang atau secara senang tetap balik diterima. Sarua jeung kitu teh lain nitah. Itu kan bahasana nitah tapi lain. Ya Allah ya Rabb. Aya anu bahasa lain nitah tapi nitah khobariyah bimana insya'iyah. Aya anu insya'iyah bimana khobariyah. Tang ngaji teh kos karena itu hese. Okos urang bogoh ka awewe atuh teu kudu make I love you teu kudu. Henteu kudu cukup ku bahasa kidayah atawa tarid aya jahe urang bogoh henteu kudu ngomong SMS-an WA-an eta mah pagawean tapana mah pagawean naon gitu ngaranna budak baru gede eta mah lain ABG BBG budak baru gede teu kudu ya kewe Neng, Masya Allah lain asana kuari mah di daerah dia panggelisnya ngeneng doang eta cukup bahasa kos gitu tak cukup eta cukup eta bahasa teh geus juga asana bahasa bogoh ngaranna henteu kudu I love you say gombal lain gitu tuh cukup bae asana lamun neng caang dunia Masya Allah ini cukup tak kos itu cukup atau awewe kalau laki atau awewe kalau sarua we kula mah asalna neuleuh ka haji teh asalna dunia teger perasaan parengan jelona memekpek eta bahasa eta kos ilahulis Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwala nadil jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambi azimi eta teh kapan bahasa teh bahasa ka sorga teu layak abdi bajak kos kieu ka neraka embung japanas atuh naon maksudna eta teh embung ka neraka maksudna mah ngan make bahasana lemes Ilahi lastu lil firdaus ilahi Gusti pangeran abdi lastu lil firdaus si ahla abdi malain ahli surga lain abdi atuh teh ka neraka bae wala aqwa lan dari jahim ka neraka boro-boro ka neraka jahim Gusti buku kena rokok ge abdi mah teu kuat teh mah ai kaman hayangna tuh sia cak Allah teh kaman hayang tuh sia ka surga lain ahli ka neraka embung ka mana lah abdi mah minta pangampura Gusti bae geus dihampurakeun mah ku Gusti teh mah layakna ka mana bae tekan ngeunaheun bahasa hate teh ngeunaheun oh aya kitu atuh ka surga bae nya eta maksudna ya Allah ya Rabbi eta maksudna ya Allah Waalaikumsalam aya abdi mah sakieu ayana aya kitu kunaon kitu maksudna dek lebaran ya aju atuh ayeuna make nu bagus jawab abdi malah terus aki aju make nu jore atuh jang meulina komo nu bagus mah sia maksudna kumaha atuh henteu ku bae mah bebeja eta bebeja kos kitu teh mentas ya maksudna ulah datang ka je atuh sia mah nu bagus teu pantes ka sia mah nu jore je eueuh geus indit eta nu kos kitu ku galedeg bakalna kita bahasa kos gitu teh bahasa mentang ngan teu terang-terangan teu mah sarua jeung jelema hayang ngarokok nungguan nu ngarokok eta rokok naon rokok Ji Samsu bontot teh ulah dikamanakeun nya eta teh menta tolol henteu kudu ngadagoan bontot atuh bontot oleh kamanakeun geus babikeun ieu mah geus kangelnya geus kieu ide lagunya na
budak anu hayang teh datang ke merek tolol teh budak ini datang ke pertengahan merek iya atuh laki itu ngahina teh pangaran eta maksudna teh bontot oleh ka marageut menta teh ngaranna geus geura tah ya geus beres eta cerdas kos kitu mah gimana lain terus we saya yang bontot kan atuh lain maksudna mah ada eta datang ke merek deh ya Allah nya nangis keker deui aduh kenyoteun cak jelema pelit mah kos kitu puyang bulan fiqlu tawan au karha bahasana di dieu teh bahasa amr hay amr mal amru iza utlika yansarifu lil wujub illa madalla dalil cek ahli usul amr teh maedakeun kana marentan wajib amar hidup beupeut usia wajib beupeut aqimus shalah wajib kadirikeun salat ieu ge sarua anfiqu tawan au karha tapi kadieuna teh akur ongko perintah tapi jawabna lan tuqbala la yutaqabbala minkum nah pagawean ahli ma'ani nu kos kieu tuh ngaji teh lamun ku urang diteliti dikodok kan kudu dikodok kodok bakal kanyawa urang lamun liwat ka sawah aya liang kodok set ternyata bangkong lempang deui aya deui liang kodok wah belut mantep lewat deui aya deui liang kodok orai belang insyaallah aya nu liwat deui ieu mah lempang kodok susu sia mah main sakodok-kodokna bae leungeun tilok di doaan mah kos gitu kan urang mah wudu di doaan Allahumma faziyadaya min ma'asika kulliha ya Allah muga ngajagaan Gusti kadua leungeun abdi tina berbagai permaksiatan ngalah wudu teh tah Allahumma faziyadaya min ma'asika kulliha dijaga ku Allah geus lamun aya jahe teh mah aya jahe hayang nih pegang nih weh tidak ini udah dapat ngedoain si eta mah pan doaan leungeunna Allahumma fayyadaya Masya Allah eta doa eta udah kula mah tah inget bae aya hiji kiai ngadoa bae ka Gusti lain sebulan 2 bulan tahun 2 tahun geus aya meureun 10 tahun mah doana henteu diijabah kiai nyana kieu bae ieu aing ngadoa bae tapi teu pernah diijabah emang pangeran kumaha sih ceuk eta kiai eta kumaha lain kiai mah cena uduni astajib lakum ya aing 10 tahun teu diijabah ku Gusti Allah Masya Allah kan nah tidinya ngahulang bisikan hatina doanya na teh hiji hayang boga imah bagus 2 hayang boga kendaraan katilu hayang boga be perusahaan mas etik ih kiai goblok gimana kiai si kos kitu kiai modern kajian kumaha kiai otomatis nyana haju nyin proposal ka negara ya alhamdulillah minta 100 juta turun 100 nu katarima mah 60 nu 40 deui nyiluman nu 40 deui nyiluman tapi tetep bae imah sakikituna bae
kendaraan atuh teu jauh we lah dianggap teu diijabah doa nyana hiji mangsa kaleuweung diajak ku hiji jelema sugih yuk urang ka kebon kula cek nyana teh aya kekebonan aya naon gitu di samping taman-taman aya tatangkalan segala rupa aya yuk geura urang ka kebon kadu aya manggis aya kocapi aya sentul aya budak kuari teh nyaon ka sentul budak kuari naon cenah sentul teh eleh sia ku zaman baheula mah teh nyahoeun nya nama pang amis-amisna sentul anu osok ngising bae ge ngadahar sentul mah macet sentul lah diajak kebon ternyata di kebon nyana keur memperhatikeun aya hiji jelema sederhana susah manggulan kayu horenganan anu osok ngalak kayu di kebon eta geus bebeja teh kanu sugih teh kula mandek menta kayuna bae nya bari ngabersihan da didelekeun bae ku nyana kacapean si eta jelema kacapean teh diuk bae kieu ngap-ngapan aju nyana diperhatikeun ta ku kiai teh ngadoa teh nyana diperhatikeun bae ku kieu ngadoa naon teh si budak kieu aing 10 tahun teh dijabah nyana ngadoa di dinya aing mah di masjid di imah di majlis aing mah di nulo jelema cara kifudoli Allahumma amin Allahumma amin amin Allahumma aing ngadoa teu bareres ku ari mah berloon ya Allah amin mah kieu ulah kieu beres dia mah dua ieu amin tarolol kiai goblok nah kadang ku nyana ngadoa sakedeung mah ngadoa tapi hasilna masyaallah kayu nu dihareupeun nyana teh berubah jadi emas atuh teh kiai kaget cek berarti lain sembarangan di jelema dah iya aing deket-deketan nyana cek gede maha carana ya langsung deket mengenalkan abdi Ki Fudoli cek iya kiai mah teu kenalkeun kiai tolol atuh biasa bae mah abdi kiai beuh budak masyaallah abdi buya buyata beureunan teu kenalkeun kos kitu atuh ke mun ditanya karak sanami abdi aslina di mana teh anu kegiatan naon abdi mah ngajar budak we sabaraha budak aya 50 100 oh kiai kan berarti katebakan ieu mencana naon abdi kiai santri aya barali tolol tak kiai goblok atuh kartu nama ge aya KH Supaen di AF masyaallah taha kan lain lalagaan baheula diprotes sia KH goblok horenganan karung hejo sugan lain kiai haji aduh karung hejo beres nah ieu jelema ngadoa teh hebat jadi emas kiai kadinya satata ngadeketannya ngadeketan encan ge panjang kekarak ngenalkeun abdi diajak ku nu gaduh kebon ieu ka dieu terus alhamdulillah pendak sareng bapak nya ngadoa deui jadi kayu deui anas deui dipentak ku aing cik ada jadi kayu deui langsung ngomong ieu doa diijabah teh ku
kumaha sih mimitina atuh teu kumaha henteu ya maksudna eta bisa jadi emas kos kitu tah kula mah kabita emang aya naon ih kula ngadoa 10 tahun ih burang peuting ngadoa teh candi ijabah ku geus hayang kitu tah hayang kitu beteungna diasupan duit pemerintahan teh keheula kayak kayaknya ayah meureun saeutik mah cegan ada tuh wali jabah doa hiji nomor kaduana ngadoana bisa henteu maksudna ulah hayang nanaon menta maka Allah ya Rabbi abdi teh hamba Gusti anu pinuh ku dosa pangaturkeun kumaha layakna Gusti ka abdi model abdi kan bakal dibere kelayakan ku Gusti teh can kahartieun tah ku kiai teh ja kiai na meureun di partai bae teu arti kan kiai partai mah tilok ngulik-ngulik agama tiloknya nama ngulik-ngulik ya kumaha dana sosial iraha datangna iraha balaloon tah kiai teh keke maksudna kumaha Allah teh akan bakal nerop-neropkeun ka urang. Aya nu henteu nerop makan moal dibikeun ku Gusti Allah teh. Pan kieu cek kieu teh Allah mah pan maha sagala-gala bener. Ih. Atuh urusan eta mah nyangan neropkeunana kieu maksudna ieu. Lamun aya jelema hayang pare pasti nyana daek tani. Lamun aya jelema hayang bisnis pasti hayang duit ti kitu naon ngaranna ti bos berarti bisnis. Lamun aya jelema hayang kitu naon ngaranna gaji selama hidup berarti jadi PNS. Tak diterop-teropkeun sakumaha kahayang jeung kelayakanana. Geus urang ge aya jelema ngadoa lamun deuk dibere panjang umur dibere daek tah ngadoa Allahumma tawil umurana Allahumma shahih ajsadana tah dibere daek tah ngadoa eta. Ku Allah lamun urang deuk dijadikeun ahli surga dibere daek Allahumma inna nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa dibere daek tah ngadoa eta. Lamun urang hayang dihampura dibere daek Allahumma gfirli wali walidayya dibere tah eta nerop jadi doa eta nang Allah deuk dibere eta dibere hayang ngadoa eta deuk dibere eta dibere hayang ngadoa eta jadi kudu ikhlas sesuai jeung pamere Allah ulah maksa ka Allah sebab urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah lamun urang boga kahayang mah sarua jeung ngatur Allah atuh mantak naon bere ngatur ngaranna. Iya di 10 tahun dia cek teh ieu. Kula ngadoa sampai ka Gusti kota dibere-bere. Cenah Gusti pangeran. Je emang aing diatur ku sia. Je parangsana. Urang diatur ku Allah lain urang ngatur Allah. Tungtung nama tak eta teh tak kanyahoan pinterna. Je pan ngalasulu ge horenganan jek ngaluyan ti aing ieu mah. Masya Allah. Teu kaharti. Aya eta tadi haju jadi emas, haju dibalikeun deui maksudna naon? Lantaran aya nu hayangeun. Yeh. Sok aing nyinggung. Kajahoan. Wali horeganan eta. Wali mah tilok kanyahoan. Tuh, walaupun jubahna ngangsar dan lain sebagainya. Biasana wali orang tukang korupsi. Ya Allah, wali marudi teh hayangna sebagian nu keren atuh kumaha eta perwatakan tadi jana mah. Nah, kula tadi ngadoa teh ngalirik anjeun bangun neuleukeun bae ka kula. Kula ditempo hatena hayang emas. Wih nyahoan wae. Wali mah kos kitu. Ajo kok itu tadi jadikan jang naon emas. Urang kuari lamun ngadoa hayang emas gampang tuh terbukti.
Urang ngadoa ku ari hayang mobil, andai kata kula ku ari hayang mobil, ngajigeg di dia bisa. Andai kata kula hayang imah gedong, langsung teu kudu make tukang bas sagala riweuh. Nyang mayarnya, rokonanya sagala rupa henteu. Langsung blek aya. Tapi engke kan di sorgana urang dicoceng. Urang kuari ngadoa dibere ku Allah ngan engke bangunan urang di sorga rada jore, nuuh kentengan, nuuh lawangan atau lawangna jore belah di gara-gara dicokot kuari. Cek ulah mah jen moal kebel di alam dunia mah. Geus mendingan ge kumaha sapamarena ti Gusti Allah. Ai teu hayang mah urang dibere mewah, haju di akhirat, haju urang rada jore. Usul ka Allah, Gusti kunaon eta? Bener imah abdi jadi jore. Kan geus diturunkeun waktu di dunia, abdi mah hayang henteu naon henteu. Ye, jangan begitu dong. Protes bisa urang, sebab urang teh hayang. Kecuali urang hayang. Nah, nu dipake ka hayang ku ajeun tah, kuari dicokot kemewahan bangunan imah maneh, istana maneh nu di sorga, tah dicokot. Nah, eta kiai teh nu tadi teh kana nasehatan tah. Nasehat teh kadang-kadang mah dileuweung nu asup ka hate teh set horenganan nu nganasehatanana barang asup ka jero kolbu teh langsung ka imah ngarasa salah kamari mah asa ngarasa pangkiaina ngarasa pangbuyana ngarasa panghebatna tapi barang kanasehatan kuali nyurusup ka jero hate horenganan ngaji mah kumaha nu nganasehatanana. Dinasehatan ku dokter ku profesor nu eueuh ikhlasan liwat asup ka dia keluar ka dia. Aya JP ini mah lain ilmu, cai jadi asup keluar dia. Ajuk lain deui kana ambeun ai cai mah. So, saha nganasehatan. Mui nganasehatan hukum mah hukum bae. Aya nu ngadengekeun mui. Naon ikhlasna nu. Ikhlasna hes. Tapi eta barang didengekeun nu dileuweung teh masyaallah cek nya make kaos doang sakieu, make calana hideung sakieu. Haju ieu na ge sirahna teh lah make iket doang, tapi kunaon nyulusup. Eta teh mah sarua jeung Imam Hanafi anu dibawakeun budak teh borok. Nah, Mama, ulan, ya anak abi borok, coba pangjampeankeun. Cek Imam Hanafi ke 40 pe ka Dede. Oh mun balik. 40 pe ka dinya deui. Jampena ulah ngadahar madunya. Haju naon deh, geus sakitu bae. Je. Cak bapana, ai dik sakitu bae mah tun deuk naon nungguan 40 pe tuh geur ieu bae sih. Mun lila-lila teuing, Mama. Keur ieu kula nu mantak teu wani nyaritakeun kudu eureun madu, kulana ngadahar madu keneh. Geus lamun kula nita eureun ngadahar madu ka budak, kulana ngadahar keneh. Budak moal rekeun eureun ngadahar maduna. Tapi lamun kulana geus eureun tak karak, haju budak eureun nya sebab kulana ge henteu. Masyaallah kaapikan Imam Hanafi datang ka dinya nekan nasehatan. Imoloy po. Ceramah mik hampir ragagan mik nurut kunaon teh ikhlas teh eta hese ngomong tahajud tapi eueuh nu daek ngalaksanakeun nyanana tah sebab ti sumber nu tilok tahajud. Coba ku ari haji pene lamun ceramah dulur kudu sedekah teh ya. Sumberna maksudnya mah lain kanyana bae. Oh, ngan nyana rajana. Teh, hendak ieu. Geus urang lamun ibadah ka Gusti Allah teh ulah dibawa ilmu urang. Ulah dibawa predikat urang ngaran urang.
mawa maka hambaan urang ka Gusti Allah insyaallah engke bakal aya karasana urang ka Gusti Allah mawa atas nama kiai moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama buya moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama bupati moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama gubernur moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama presiden moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama jenderal TNI moal beres urang ka Gusti Allah mawa atas nama jenderal polisi jeung periwit-periwitna moal beres nek nanaonan cek Allah bawa hamba ilahi abdukal asi ataka Gusti hamba nu pinuh ku maksiat sumping ka Gusti tuh abdukal asi sarua jeung Kangjeng subhanalladzi asra bi abdihi henteu bi rasulih henteu bi nabi henteu bi muhammadin tapi bi abdihi ya Allah ya Rabb maha suci Allah alladzi asra nu geus ngaberangkatkeun tengah peuting bi abdihi ka hambana nu mantak itu kanjeungna teu ngarasa selain hamba seorang hamba sahaya eueuh nanaonan abdi teh dipayuneun Gusti tah lamun urang geus ngarasa hamba bakal katempo kaagungan Allah bakal kadele ka maha mulia Allah Allah teh pencipta langit bumi katut esina tapi kunaon di hati urang teu kadele ka mahagungan Allah aya hijab di urangna mamawa abdi teh polisi abdi teh TNI abdi teh kiai abdi teh sugih abdi teh raja eta kahalangan Gusti Allah ku eta ulah aya Gusti abdi teh hamba Gusti piceun teh predikat kos kitu kakara bakal kabayang ke mahaagungan Gusti lamun geus kabayang ke mahaagungan Gusti naon hartina makhluk naon hartina jabatan naon hartina harta jeung maha sagala-gala mah Gusti Allah bakal nempo kana kaletikan dunia hina dunia teh eueuh nanaonan aya kapihelaan ku eueuh engke eueuh deui nanaonan atuh make jeung pusti-pusti ku urang ketika urang geus nempo kana ka maha agungan Gusti Allah geus nempo bakalna kana kahinaan dunia bakal dibikeun ka urang hayang sia emas hayang tek ya Allah ya Rabb coba ieu robah jadi emas jol teh emas tono bener kan ieu eta ibadah teh kos kitu tah ieu urang ye datang ka dieu teh hayang bisa ibadah maksudna mah hayang bisa ibadah kumaha piceunan kemuliaan rasa mulia rasa sugih rasa dan rasa anu koskara itu hamba Gusti nu hina ya Allah ya bakal katempo kumaha agungan Gusti ya Allah aja ngadoana ulah sok deket pamajikan ulah ngadoa deket pamajikan ngedeng nyingkab pan ngadoa mah Ka'bahna di luhur lamun salat Ka'bahna di Mekah geus urang teh teh kieu tah ngadoaan tah kieu tah kan dikritik wali-wali Allah kok ngadoa teh kieu pan Allah mah da lain di luhur lain di handap ha ditita mun ngadoa teh kieu ka luhur lain Allah aya di luhur maha mulia maha luhur maha agung isyarahna model kieu ieu mau ngadoa saya bisa ngadoa acan cak Allah sih naon maka keprok segala tuh emang tukang huut naon sih eta lamun keur carita syariat ari geus maka perjalanan thariqah hakikat tilok henteu geus kieu bae ngan kudu sorangan ulah dihareupeun batur sorangan Gusti mah uningan nek naon kikian eta urusan sorangan ulah ieu mah ari keur lobaan sia mah henteu iya ieu mah geus berhakikat nggak mending dibom Gusti Allah
ucapkan ku anjeun Muhammad, bejakeun ku anjeun Muhammad ka Kijad bin Qais munafik khususna umumna kanu sarupa jeung manehanana, khususna ka anjeunna umumna terus datang ka kiamat bejakeun anfiqu hak napakakeun ku anjeun bi taatillah dina nurut ka Allah, perang maksudna dina peperangan lawan dalam keayaan sukarela nurut au karhan atau embung tetap mere jang perang nurut teu wal yutaqabbalan wal diterima ya kan wal diterima gitu iya karim kunaon emang nu mantak moal diterima innakum kuntum qauman fasikin lantaran naranjeun kabeh teh termasuk kaum anu kalalafir fasik kafir tuh kulantaran di dieu tendek aya jawabanana lain utakombala atuh meureun di ditu na teh bermana khobar geus aya khobar mah ngamana-anana beda sami sareng napaqatukum ghairu maqbulatin sawaun kana tawan au karha napaka anjeun mere anjeun teh moal ditarima sanajan nurut anjeun teh sanajan sukarela sanajan ridho secara zahirna atawa memang maneh embung ridho teu ridho daek teu daek sedekahna merena moal diterima khobari geus lamun aya bahasa insya di manaan khobar berarti ieu teh ngagunakeun satu kalam lain dina parantina majaz kos kitu ngaranna tuh asal geus datang ka majaz bae kan kudu aya korenah jeung alaqah kaju dijieun majaz ka majaz naon kumaha berjalanna nah kulantaran diri mah dina kalam insya kalam insya'iyah yantiku tapi di mana khobar kalam khobariyah berarti di dieu teh insya'iyah di mana khobariyah tah ngaji teh eta kudu datang ka dinya sebab engke salah ngahartikeunana tuh lain nitah nganapakahan lain ieu mah ngabejaan hei para munafikin anjeun mere secara senang atau secara senang tetap balik diterima sarua jeung kitu teh lain nitah itu kan bahasana nitah tapi lain ya Allah ya Rabb aya anu bahasa lain nitah tapi nitah khobariyah di mana insya'iyah aya anu insya'iyah di mana khobariyah kang ngaji teh kos karena itu hese okos urang bogoh ka awewe atuh teu kudu make I love you teu kudu teu kudu cukup ku bahasa kidayah atawa tarid aya jahe urang bogoh teu kudu ngomong SMS-an WA-an eta mah pagawean kapana mah pagawean naon gitu ngaranna budak baru gede eta mah lain ABG BBG budak baru gede teu kudu ya kewe neng masyaallah lain naon asana ku hari mah di daerah dieu di panggeulisna ngeneng doang eta cukup bahasa kos kitu teh cukup eta cukup eta bahasa teh geus juga sana bahasa bogoh ngaranna henteu kudu I love you say gombal lain kitu teh cukup bae asana lamun ndelendeng caang dunia masyaallah geus cukup tak kos kitu eta cukup atau awewe ka lalaki atau awewe ka sarua we kula mah asalna neuleuh ka haji teh asalna dunia teger perasaan parengan jelona memekpek eta bahasa eta
eta kos ilahulis ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi habli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambi azimi. Eta teh kapan bahasa teh bahasa ka sorga teu layak abdi bajak kos kieu ka neraka embung japanas atuh naon maksudna eta teh embung ka neraka maksudna mangan make bahasana lemes. Ilahilas tu lil firdaus ilahi Gusti pangeran abdi lastu lil firdaus ahla abdi malain ahli sorga lain abdi atuh teh ka neraka bae wala aqwa lan dari jahim ka neraka boro-boro ka neraka jahim Gusti buku kena rokok ge abdi mah teu kuat teu kuat teh mah ai ka mana hayangna tuh sia cak Allah teh ka mana hayang tuh sia ka sorga lain ahli ka neraka embung ka mana lah abdi mah minta pangampura Gusti bae geus dihampurakeun mah ku Gusti teh mah layakna ka mana bae tekan ngeunaheun bahasa hate teh ngeunaheun oh aya kitu mah tuh ka sorga bae nya eta maksudna ya Allah ya Rabbi eta maksudna ya Allah. Waalaikumsalam aya abdi mah saki ayana aya kitu kunaon eta maksudna dek lebaran ya aju atuh ayeuna make nu bagus jawab abdi malah terus aki aju make nu jore atuh ujang meulina komo nu bagus mah sia maksudna kumaha atuh henteu ku bae bebeja eta bebeja kos kitu teh mentas ya maksudna ulah datang ka je atuh sia mah nu bagus teu pantes ka sia mah nu jore je eueuh geus indit eta nu kos kitu ku galedeg bakalna kita bahasa kos gitu teh bahasa mentang ngan teu terang-terangan teu mah sarua jeung jelema hayang ngarokok nungguan nu ngarokok eta rokok naon rokok Ji Samsu bontot teh ulah dikamamanakeun nya eta teh menta tolol henteu kudu ngadagoan bontot atuh bontot ulah dikamamanakeun geus bae bikeun ieu mah geus kangelnya geus kieu ide lagunya cak anu hayang teh datang ka merek tolol teh budak geus datang ke pertengahan merek ieu atuh ulah kitu ngahina teh pangaran eta maksudna teh bontot oleh ka marageut menta teh ngaranna geus geretah ya geus beres eta cerdas kos kitu mah gimana lain terus we sia yang bontot kan atuh lain maksudna mah ada eta datang ke merek deui ya Allah nya nangis keker deui aduh kenyoteun cak jeung jelema pelit mah kos kitu puyang tah ieu mere teu mere akur moal diterima ieu teh dimuradan maksudna mayatamilu ayakunal murad anna rasul ayat la yataqabbalu tilkal ahwal minhum bahwa Kangjeng Rasul teh teu narima da dilarang ku Gusti Allah kana narima harta ti para munafikin, para musyrikin, para kafirin teu diterima ku Kangjeng Nabi dengan bahasa ti Gusti Allah mere anjeun deuk sadar deuk teu sadar rela deuk teu rela tadap la yutaqabbala moal diterima ulah moal narima sama sekali diterima ku Kangjeng Nabi urusan maneh urusan kula perang teu kudu dibiayaan ku anjeun bakal jadi racun ieu biaya cek Kangjeng Nabi ku ari mah jelema kakarak didatangan hari tanu bege geus seheotan Kiai Tilok maca tafsir teh mah kiai kos kitu mah ngomong nagejaknya na ieu mah ngan sakadar urang hayang nyaho jerona doang mebes ya ieu mah cenah urang mah hayang ngabangun majelis taklim we urang rorodan sadar kajina ka majelis taklim menang ti hari tanu ku tolol-tolol ting teh si kiai heran aing mah otakna datang baca ta Allah karim kudu direk para raja Quran baca ke mun aya kiai nu narima ti hari tanu cekel jelema blak cekelan ku limaan cilin aja wal anfiqu
طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. Atuh kunaon teh dihartikeun ieu. Awas ya pun bejakeun ka kiai tah. Masya Allah. Masjid teu kudu dibantuan ku hari tanu, majelis teu kudu dibantuan ku hari tanu, pondok pesantren teu kudu dibantuan, lainnya na bae ku kafir teu kudu, muslim kaya, mukmin kaya. Cenah nu ngabantuan ikhlasna heulas ya. Lamun sia ibadah ka Allah ikhlas, norojol ge kabeh ge. Ieu majelis ieu beakna aya 20 miliar na leuwih ieu. Aya di dieu anu ngahaja-haja mere 100 juta. Sia henteu ge. Jeung eueuh. Teu ngarasa burung komo sieun mah nginjem malah mah. Ya. Iya, urangna ulah hayang. Ieu teh lamun kukula diizinan mah terus datang ka ditu dibangun ge. Terus datang ka ditu. Ngan kula mikir, poe Minggu aya geus geus sapopoe. Je ka aing liwat anu ngagerokeun bari itu. Orenganan jin. Ye, ulah hayang. Tok gegara. Pesantren tuh di Kresek guru kula, tuh di Banjar, di Bararangun. Henteu hayang ibadah bae. Masjid baheula dibangun. Henteu hararayangeun asal ikhlas ibadah. Geus kos kitu konsepna kiai mah. Masyaallah karim. Ulah hayang. Mobil ge ulah hayang, mobil ge hayang. Barang geus 15 tahun eueuh teh apaan eueuh bae. Atuh emang teu hayang kan sia mah mentana ge. Jadi Tuh. Iya, la wara ya. Wa yatamiru yakunal murad annaha la tusiru maqbulatan indallah. Diterima ku Gusti Allah senajan manehanana itu sedekah kafir asik mal diterima ku Gusti Allah moal sama sakit ya Allah. Maka jeung kabita heran kula ge heran ka kiai-kiai heran ya Allah ya Rabbi make jeung hayang segala cenah jang majlis ulah waka mikiran majlis bandingan mikiran ieu ngajina bae heulana ulah waka mikiran masjid ibadahna bae heulana engke ge digerakkeun ku Allah tanpa bantuan-bantuan non muslim ieu cenah teu naon ya aran dek kumaha tegerna agama puluya peleye kos gitu ulah puluya peleye sab ulah milku hari segala hari eta PSI teh Partai Serikat eta teh kapan sekjenna teh kiai muslim mukmin terus kabelahan Kristen dek kumaha mata dia pikiran keharapna bakal kumaha lamun isyarah ya cerita isyarah 15 tahun dan 20 tahun ke depan lamun ieu kieu bae bakal hancur agama maksudnya mantak paruyeng ya teh bangsa ahli-ahli Allah malain paruyengna ngadoa we ngadoa terus bae bakal supaya tuh bisa engke kumaha dan kumaha engke ge aya keanehan modal seputar pemilu ayeuna bae ge loba kanehan mun dicaritakeun ukur seputar pilpres wae geus loba kanehan moal dicaritakeun ke geus beres sekarang caritakeun ai kanehan mah tuh amin zikir illallah si kipudoli blon nu saurangna di ditu lamun mawa pesol masih ditembak. Aduh Gusti Allah. Ayo. Tengetkeun ayat ieu bisi aya kafir Jombang. Bisi aya kafir itu jang perang sarua. Ieu teh ya
asbab burudna eta khusus tetapi umum maknana, khusus tapi umum bermakna. Masyaallah ngeri. Wa ma manahum tanyega ka para munafikin kana ditarima napakana merena illa annahum kafaru billah, kecuali para munafikin teh kalalupur ka Allah wa bi rasuli jeung ka rasul Allah, wala yatuna salata illa wa hum kusala, jeung teu ngalaksanakeun salat kecuali mumul sangheut, wala yunfiquna illa wa hum karihun, teu pura bere kecuali keheul sengit embung. Tilu rupa ciri munafik teh. Nomor kahiji apakah nanti diterima lantaran kufur. Nomor kedua apakah nanti diterima ku Gusti Allah lantaran mumul salat. Nomor katilu apakah nanti diterima teh lantaran merena keheul hak. Tilu etalah anu bakal moal ditarima ku Gusti Allah, lain apakah bae lantaran nu mantak teu ditarima teh ku Gusti Allah tadi geus dijelaskeun horenganan innakum kuntum qauman fasikin. Sebab ari nu pararasek mah nu kalapir mah eta bere-bebereana teh kapan lain perintah Allah, geus hanya karena dorongan manusia. Hayang ulah dicacat ku manusia, hayang di alam kamu ku manusia. Nu mantaknya nage salat sabenerna mah ngan di mana-mana aya jelema, mun aya jelema kakarak daek salat munafik teh eueuh jelema tilok salat. Nah, ieu ge lamun aya jelema salatna rapi jeung bagus jeung loba, lamun eueuh jelema mah tilok eta ge incuna. Bau lamun loba jelema Allah akbar. parah. Ayo jelema batu itu lagi ku sasan teh salat lagi. Eta munafik eta kos kitu. Lamun aya jelema mah beuh sedekahna ge. Ti abdi 10 juta aya batur nomor ti abdi 20. Aya deui batur ke abdi mah terakhir bae ke terakhir. Geus beres abdi 50. Teu jadi ganjaran. Sebab hayang di alam ku manusia. Hatena mah embung, ria nu kitu ngaranna. Eta urang ibadah teh lillah, ibadah teh atas perintah Allah. Masyaallah lempengkeun geurage ka Gusti Allah. Lempengkeun ka Gusti Allah. Ieu mah kos kisah Saya perang nyana 90 kali perang. Ayas pinuh urut pedang 90 kali perang nyana asal perang milu. Jadi sahabat zaman tabiin milu terus umurna panjang. Kabelah dieuna nyana ningali hiji jelema ibadah salatna bagus, teu loba omong, cicingna misah. Cek nyana teh ya teh si jelema ku bagus-bagus teuing kadeleuna datang nyana. Waalaikumsalam. Tangkep atuh aya sahabat. Aya naon ieu ka dieu teh? Ih, cek jada pugu kula mandang ente kung ngeunaheun amat ci salat. Katinggalina nikmat ibadah ka Gusti Allah. Ih. Ulah nyarita kitu pan anjeun mah eta di awak tanda urut perang sabaraha kali perang 90 cek. Atuh geus ulah kurang nyana kos kitu lah geus ulah mah geus hese nyaritakeunana tuh perang.
Ente lain masalah perang cek kena ieu kadeuleur ku nikmat-nikmat ting ibadah. Cek kena teh kadeuleur aku ngeunah teh ibadah kula sok memandang memperhatikeun eta boga rahasia naon sih. Atuh kieu bae cek kena eta perang maksudna hayang naon? Perang hayang ridho Allah. Ieu ge salat hayang ridho Allah. Bisa cek itu balik bae mendingan balik cek gitu. Wis eta bae maksudna ridho Allah teh bener tante. Balik teh ki ayas. Barang baliknya na kieu bae. Hayang ridho Allah bener. Aing sok kapopohokeun teh ridho Allah sakiana. Bener ya perang teh aing menang ridho Allah apa menang bebendu Allah. Kayaknya nangkarak deui kieu. Kejana diuk deui ke lempang ka hareup ke diuk dibere ta ku Allah lamun jelema deuk ka Allah kan dibere pemikiran jernih. Urang deuk ka mana pasti dibere. Urang deuk dagang aya ta pemikiran dagang. Urang deuk tani aya ta pemikiran tani. Ke Allah mere. Urang deuk kawin aya ta pemikiran kawin teh. Hatta deuk maling dibere pemikiran maling ku Gusti Allah. Carana kieu Allah mah maha segala-galana deuk naon bae dibere urang deuk ka Allah bener teh deuk ka Allah aya ge aya ieu urang di imah masing-masing datang ka dieu teh lain nang urang nang Allah lamun di aku nang urang eta adalah hijab ketika urang teu ngaku nyanggakeun Gusti ya abdi tadina eueuh ku ari aya geus aya abdi teh ditungtun ku Gusti diajak ka majelis taklim ka dieu teu meunang ngopi di jerona ge kiai majelis bagus tapi asana teu ngararenaheun beda jeung baheula keur majelis jore bebas perasaan cak lah maning ganti DB cenah kiai ulah make marmer abeh ngeunaheun ngopi berarti kan sian teu maksud ngaji deuk ngopi ye lain masalah marmer maksudna deuk ngopi apa deuk ngaji ceknya deuk ngaji bari ngopi tah maksud urang deuk ka mana maksud urang deuk ka Allah mapan kudu boga ilmu teu bisa ka Allah tanpa make ilmu sebab cak dina usul fikih anna syartul mutaqarrib teh ayarifal mutaqarrabalahu syarat jelema nu deuk taqarrub ka Gusti Allah teh kudu nyaho anu ditaqarrubanana lamun urang deuk taqarrub ka Gusti Allah can nyaho ka Allah na atuh salah engke ka Mbah Jamrong salah berarti kan syarat itu mah di undang usul fikih kan nyatakeun syarat geus atuh berarti kan aya syarat teh ya engke di mana-mana aya di mana mata wujida wa matan tapa di mana aya syarat aya maksud di mana eueuh syarat eta mah keur nyaritakeun usul fikih tuh tuntuna mah babalang batan we ngaji kos kitu ngaji mah emang ngaji urang mah kos kieu ngaji ngaji jeung nu bodoh mengenai aing asa pinter padahal cek nu pinter les sakitu wacana naon kajeun deui lah pokona aing sia-sia cerita syarat tapi ese usul fikih teh ese kan nyaritakeun syarat takos kitu geus min syartil mutaqarrib syarat jelema anu deuk taqarrub ilallah ayarifal mutaqarrab kudu nyaho kan deuk ditaqarrubanana berarti kan syarat kudu nyaho ai nyaho teh ilmu Allah nyahoeun rencana urang hayang ka Allah ngan kudu boga ilmu ku Allah kan tah cek Allah teh keluar sia timah keluar mulai keluarnya na bari kuliah ka deuk ka mana ngaji ongkos saya eta nu mantak kuliah gaing ongkos aduh kagak ulah marah atuh ye jakala ongkos tajang ongkosna tajang rokona aing teh salah boga pamajikan sia ye budak aing ngeunaheun asana ye boga pamajikan sia nalika aya di aing ngeunaheun nalika eueuh sia men bere ka aing aduh
geus kitu meureunnya dasar urang bakal dijadikeun ahli surga meureunnya nengnya deh ngarayu atuh mentongkol tuh sosorgaan berangkatkan set nang saat berangkatkan nang Allah dek daun dia dek dikenalkan ke Allah melalui ngaji kenal sorangan mah teu bisa henteu bisa tah urang teh hakikat nama dek dikaluarkeun ku Gusti Allah ti rombongan neraka dek diasupkeun ka rombongan surga wa ka amin siap bener teu niatna wa ya amin bae wa ka amin eta secara hakikat seperti itu secara hakikat mah ti imana masing-masing anu berangkat jam 2 anu berangkat jam 3 anu berangkat subuh aya anu berangkat jam 7 aya anu diajakan kiai ge retiela bae lah ieu mah jang ngajina ge ditangkal Ambon ieu lok neuleuh kiai aing mah wauna aing mah jeung tukang uduk macam-macam masalah guys tah masalah tah dar ratak asana urang lain nang Allah maksudna dek dinaonkeun dek dikaluarkeun ti rombongan bodoh ka Allah supaya nyaho ka Allah jah teu langsung bisa make cara Allah ngaji teu kaharti ku urang hakikat teh kos kitu hakikat langsung ngaji diuk benengan tihang sakiala aing mah asal kadenge sora bae kajian teu neuleuh ka kiai ge abah istiqomah sakeun tah eta kos kitu tah urang teh lamun nyaritakeun hakikatna kitu tadi aku takut oh nya nyangakeun saminggu 2 minggu 3 minggu 4 minggu 9 minggu tat mulai oh kaharti nu mere pahamna mah tetep Gusti Allah nu ngadaekeunna Gusti Allah ikhtiarna di syariat urang tak ikhtiar orang buka ikhtiar berangkat dah nang Allah ikhtiarna orang datang dah geus nang Allah kabeh horeng hakikat nama urang dikaluarkeun ti rombongan anu bodoh diasupkeun ka rombongan pinter dikaluarkeun ti rombongan anu salah dek diasupkeun ka rombongan nu bener cara Allah ngaluarkeunana kos kitu det seminggu 2 minggu sabulan 2 bulan mulai ngarenyad nya tuh mulai deka Allah teh kudu nyaho aya Allah teh saha di mana kos kumaha pertanyaanna ge kos kitu pan di mana Allah teh di mana teh nyaho ka Allah berarti kan lamun nyaritakeun di mana ayeuna Allah encan nyaho Allah mah teu boga ayeuna teu boga tempat teu boga zaman teu katutupan ku tempat ku zaman teu kaentepan ku tempat ku zaman ku waktu henteu Gusti tah mulai nyana ngahuleng oh Allah teh aya atuh aya cirina aya atuh iya da damelanana emang ieu nang nyeun saha ih sia mah pantah dinanyakeun nang Allah aya Allahna di mana Allahna mah henteu aya tempat sebab tempatna nang nyeun Allah geus lamun Allah aya tempat atuh okos makhluk Allah mah pan mukhalafah lil hawadits oh kitunya heuh haju gede apa letik terus beda eta ngaji kan lalaunan kenal geus ka Allah kayak ngaji tauhid urang tauhidna kakarek ge tauhid TK nu tadi tah engke na tauhid pertengahan engke tauhid rasa kalau mun geus karasa mah tauhid teh masyaallah weuna naonan ieu dunia nu kurang dibangga-bangga mun urang geus bertauhid rasa bakal nikmat ka Gusti Allah nah lamun geus boga kanikmatan ka Gusti Allah karasa engke ku balerea ge tenang tentrem senang sebab nyanana sumberna senang aya pan nu ngaji teh cenah ngaji puyang aing nggodang amplop kosong malulu disebarkeun puyang ngaji di saja eta di urang rimpak teh puyang sebaranna kos kitu malulu ya Allah ya Rabb kade kok ya amplop kosong maksudna sian jangan untuk mulut nyana ingusan amplop urang diberkatan henteu kiai bego cekeun teh tungtung gak bakal berani kak kiai nggak bego-bego sisiri goblok
wa ma manahum tah ieu tari ayas barangnya na mikir na dibere ilmu kan ku Gusti Allah deuk ka Allah hayang ridho Allah langsung dibere ilham tak ayas caknya na keneh siap perang dek naon ngaluhurkeun agama Allah maksudna neangan ridho Allah bohong sia caknya na keneh ilham ti Allah bohong maksudna sia makan perang teh yang disebut gagah di medan laga tuh ayas gagah jasa tuh tanda urut perang lagi awak beak pan sia mah hayang tenar Gusti hampura tatadina abdi boga kos kitu horenganan lain eta hayang ridho Allah teu ridho lamun kos kitu ayas nyana keneh lamun Allah sia perang naon ngalurkeun agama Allah no bener sia pan sia mah lain kitu kumaha hayang ridho Allah nu batak perang ge hayang ngaluhurkeun agama Allah lain naon tuh lamun siapa tah mun paeh hayang dikenang tuh kuburan ayas pejuang anu luar biasa pan hayang kos kitu Gusti rasa-rasa kos kitu teh piceunan Gusti Allah tumantak kabelah dieuna horenganan cek ayas perang di medan laga gampang ngelekeun musuh asal boga kagagahan jeung kaulinan bae bisa dipuasaan kurang dan lain sebagainya gampang tama kos kitu mah nu hese horenganan merangan nafsu persis cek Kangjeng Nabi ieu orang perang nu gede mah eta ge ayas tuh naonan aing perang di medan laga 90 kali tanda-tanda aing horenganan aing teh dipinuhan ku rasa-rasa manusiawi hayang tenar lah hayang gagah lah hayang sohor lah hayang terkenang lah hayang bawa aing panglima lah nah eta lah nafsu das mulai ti ayeuna aing dekal leuweung sorangan bae leuweung nyana ibadah ya Allah ya Rabbi miceunan eta tah hese miceunan urang ge urang rasa kos kitu teh sia kunaon teu ngaji ka jero majelis pan aing mah pejabat tah jabatan eta ngahalangan antara nyana jeung Allah hakikatna mah sebab teu daekeun ka majelis teh kahalangan ku jabatanana ci ente kunaon teu ka majelis pan aing mah kiai gede atuh teu pantes banyak kiai kudu ngahiji jeung ngaji pendi pantas atuh aing mah lain ya tah kakiaian ngahalangan antara nyana jeung Allah eta teu karasa ka urang kos kitu teh teu karasa urang diriungan ge beda-beda lamun aya si anu aing dek datang lamun mah ieu jamara riskin ka memang hidup jeung miskin rasa eta anu bakal ngahalangan dirina ka Gusti Allah tah miceun anu kos kararitu tah Masya Allah kari nah ieu mah darek diuk di dieu tah kita boga beban kan teu boga beban ieu mah da ge henteu ieu mah lantaran dicarekan ku pamajikan we nya mah pelampiasan mentek nya mah neuleuh deui ka jam terus jai lah aing mah balik ge puyang teu aya nu ngahalangan ka para munafik kana teh ditarimanana pagate kecuali bahwa manehna kalupur ka Gusti Allah jeung Rasul na kakupuran teh ngahalangan kana dimakbul ku Gusti Allah jeung teu ngalaksanakeun salat ketika salatnya nama kudu kadeuleu bae ku manusia nalika teu kadeuleu mawahum kusala sangheuk mun teu kadeuleu ku manusia jeung deui wala yunfikuna teu bura bere illa wa hum karihun kecuali manehna mah ngarasa rugi nya sebab dina pikiranna harta nu aing kok dibikeun ka batur tani-tani aing kok dikaluarkeun jang bakeun miskin dagang-dagang aing kok dikaluarkeun komo eta mah jang perang komo eta mah jang majelis salim sagala jang masjid teu hayang moal daekeun kecuali jeung kepentingan dirina partai lah golongan lah dagang lah daek nyumbang sote jang kepentingannya munafik lah kos itu tengetkeun ku sia tengetkeun bara berekna munafekna aya unsur bae lain jangan ngaluhurkeun agama Allah sanajan mereka masjid aya unsur leletikanana unsur teh kudu kaharti ku ceuli sia ceuli bae heulana nimbul otak
naon cenah Kiai tah mun sia balanja ka material aju dibere jem titah ditempelkeun di masjid jemna di dinya aya merekan sinar terang teu beres teh jem teh bantingkeun geus kitu teh jang naon eta unsur tah kos kitu aya mere iklan tah ari eta anu deuk calon barabere neraka jahanam eta tanggetkeun ku sia dengekeun deudeuh aing besi teu kaharti engke aing di neraka di akhirat besi katanyaan merena kandidat neraka jahanam nu mere jeung nu diberena neraka kudu nyaho ieu ayatna maksudna ieu patali jeung ayat masyaallah budakku torek-torek teuing sia ayata ya Allah ya Rabbi dikurang kumaha Allah mere ini kurang kumaha beberean jelema nu deuk calon DPR haram kadenge ku sia kadenge haji sia narima tolol haram Masya Allah kau mau tabaku kafir mah kul anfiqu taw'an aw karhan la yataqabbal minkum innakum kuntum qauman fasiqin wallahu a'lam